Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wilujeng patepang deui sareng simkuring Mang Dede Rajet anu biasa mancet tugas dina acara dongeng ieu. Dongeng ieu teh nya pamirsa anu judulna teh nyata Juragan Darta di lembur Cicego nya. Mohon nya. Tos anu kasabaraha cenanya dongeng Juragan Darta teh anu kaduanya pamirsanya. Mohon nya. Mohon atuh pamirsa sadayana urang lajengkeun deui dongeng Juragan Darta ieu teh supados teu nyangkolong ting kana waktos. Prung kasadayana urang milarian panglipur kalbu pangoberah kana mana. Aduh, ya satacana ya kamari ya aduh tukang dongeng teh nyata nanti kasiangan nya matak ayeuna mah enjing keneh ye da sok sieun kitu ku Juragan Darta dicarekan deui ye abdi ye Mang Dede Rajet teh ye kadongengkeun Juragan Darta teh saperti nu kamari matak aya enjing keneh ye Mang Dede Rajet teh dongkap ka ieu teh ka tempat teh ye. Aduh, kamana nya Juragan Darta teh diantosan. Oh, ya isu keneh gitu. Aduh pamirsa, ya anjing keneh meureunnan. Jadi tacan aya ya Juragan Darta nangke ka dieu teh ka lokasi teh da cenah kamari terek ka imahna si Kinanti cenah Juragan Darta teh. Mun atuh pamirsa nya urang ya lah cenah urang ngadongeng heula cenah ye saeutik bari ngadagoan ieu ya bari ngadagoan Juragan Darta dongkap ya. Da tambah kesel teuing kitu. Ieu ya cenah nya aya dongeng gitu ya nya. Jadi si jelema eta teh cenah nante bogoh pisan tah kawewe eta teh tah saking ku bogoh-bogohna tah si jelema eta teh manehna meureun heuh tarik tah ngalamun. Eta mah barang keur kitu teh jol gabrug we tah tangkal cau teh kumanehna teh heuh digabrug tah ku si lalaki eta teh. Aduh cenah nyai cenah ya cenah nyai anu geulis pisan cenah kabogoh akang cenah pujaan akang. Bari jeung si tangkal cau teh tadi tatangkep ku manehna teh aya kitu teh jo celengok teh tah dicium. Aduh cenah nyai teh cenah meuni geulis pisan cenah pujaan akang ka mana wae atuh nyai cenah bari jeung ayo we tah si takal cau teh ditatangkep jeung dicicium tah. Tah aya geus saking kulilana da nangkep takal cau bari jeung diciuman tah torojol babaturanana. Keur naon cenah ai maneh eta di dinya? Iya cenah euy kabogoh urang cenah yen geulis pisan cenah bari jeung celengok tah dicium takal cau teh. Gitu teh. Eling cenah eta mah lain kabogoh maneh tangkal cau, lain cenah kabogoh urang ye cenah geulis pisan ye pujaan urang ieu teh. Istighfar cenah tempo cenah mah nya kabogoh maneh cenah ngarang kadak kitu. Pas dileret kaluhur beureun si dahan cau teh ngarang kadak. Tah aya geus kitu teh. Aduh
Aduh cenah kumaha ya cenah. Urang kawiwirangan cenah Ieu cenah. Alah, cenah cek baturan atuh ngoba pikiran cenah. Pelet cenah wae kitu mah cenah. Tah bisa teh lain cingkaridig gambarenan tamanana teh neangan pelet cenah. Tah teuing ka mana lah ka Baronge meureun ka ditu tah. Menang kitulah carita batas si pelet teh ti Baronge teh ditu teh lain balik deui tah manehna teh. Tah cenah sok ngaliwat teh ka dieu cenah tah si awewe eta teh. Kitu teh nyarumput eta si jelema nu duaan eta teh tah. Ai ditu teh katingali tah awewe nu kahayangna teh ngaliwat tah. Cenah gancang cenah bacakeun. Tah geus kitu teh. Kerenyem-kerenyem we beureunan ku manehna teh tah dibacakeun si eta teh si pelet teh tah. Lain geus kitu teh mah eta si awewe nu kahayangna eta teh gabrug deh. Gabrug. Takal cau tah. Aduh cenah akang cenah. Pujaan abdi cenah ka mana wae cenah akang cenah. Di antosan ku abdi teh eta mah. Takal cau teh ditangkep ku manehna teh tah. Geus kitu teh culang-cileng. Celengok teh. Eta si cau teh dicium. Alai dadu si jelema duduana teh tuh katayang deuri. Ngagakak teh sari-sarian duanana. Lain meureun sadar tah, peletna leungit meureun manehna sadar. Pas dileret tah lalaki nu di kangewa teh tah, sari-sarian. Eta mah manehanana balik tah eta. Ka imah tah. Ai geus balik kok datang deui tah. Bari mawa arit dibabad eta mah cau anu kumanehna ditatangkep. Goblok cenah cek urang mah ngawiwirang aing cenah. Tapi kan kana tunggul-tunggulna eta takal cau dibabad saking ku ngawiwirang si awewe eta. Aduh, tak kitu pemirsa. Dongengna teh. Aduh, mohon ya laminya ngantosan juragan darta teh tapi da kamari teh cenah nyebutkeun mah cenah di dieu cenah pamirsa. Juragan darta teh rek ka imah si Kinanti. Itu geningan tuh. Mun atuh pamirsa sadayana urang lajengkeun deui dongeng anu judulna Juragan Darta teh da tos dongkap tuh nu bade didongengkeun ge. Mun atuh pamirsa supados teu nyakolong ting kana waktos. Prung في مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كاللغم كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة. Duh, juragan. Bener juragan jika nama iya juragan ya imahna teh sebab anu tadi cek juragan teh ya. Yo imahna teh ku awi ku eta bilik terus ngarep ke kulon juragan. Jika nama iya. Ngan eta non teh. Ieu nya. Kuring moal waka ka ditu gitu. Jadi maneh heula teh sorangan tugle tempo ka ditu. Duh juragan, saya mah teu berani juragan. Mendingan juragan lah nantelah. Mending itu juragan sekalian. Soalnya saya kayak takut disalah ngomong. Maneh mah. Sabieuna kuring teh kayak geus ngadenge ti kabar ti maneh kakara. Duh, saya mah juragan enggak mau juragan. Mendingan sama juragan we langsung ke ditu.
biar saya mah itu ikut gitu sama juragan. Ah, maneh mah tara beunang dianalkeun hanas dibawa taku kuring maneh teh. Sabieun ngaran beunang dianalkeun. Ya tapi kan juragan tadi kan sudah jelas gitu. Jadi apa tuh alamatnya di sini terus namanya itu pasti enggak salah juragan. Gak bingung euy. Atuh man eta manulang tungguan we di dieu nya. Taroko mah di dinya manulang jeung bisi hayang nginum mah dina eta dina di tukang dina bagasi aya eta naon teh cai nginum mah rokok eta di dinya. Kitu. Eta cek Juragan Darta. Bari jeung heueuh eta Juragan Darta manehanana curut turun. Bari jeung heueuh ngomekeun eta lakenna tah dituturkeun ku si eta si Dugle ditukangeun. Duh juragan ya kalau sendal sepatu saya gitu ya dicopot montong copot segala sia teh era geus pakekeun bae kololotor mah. Atuh geus kitu mah eta si Juragan Darta teh dituturkeun ke si Dugle tadi dina waktu harita. Assalamualaikum. 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 Gitu. Eta cek Juragan Darta. Geus 3 kali ngucapkeun assalamualaikum encan keneh aya anu ngajawab. Duh, assalamualaikum. Permisi. Assalamualaikum. Gitu. Eta cek si Dugle oge. Atuh teu kumisi lila tah. Di jero aya anu nemalan. Waalaikumsalam. Saha. Duh. Iya sih, apa teh? Saya itu ini saya saya si Dugle saya nih alah sok atuh eta kalebat bade aya peryogi naon kitu eta jawabanana. Bari jeung can katingali tah eta si kadengenan sora aki-aki teh mukakeun pantokna teh. Atuh barang dibuka eta brai panto si aki oge rada rugah ringe. Alah bade aya perjogi naon nya eta aden teh. Ieu na teh ki abdi teh nya ka dieu we kitu hoyong eta hoyong nganyang gitu silaturahmi ka eta ka aki. Halah nya sok atuh syukur alhamdulillah pada silaturahmi mah. Di mana eta sok atuh tak kalebet heula kalebet ka dieu. Eta Dugle naon teh mending kene mane mah ka ditu babawaanana naon teh biasa nu eta teh bawa jeung tadi meuli di jalan barang bawa ka dieu. Duh juragan jadi bawa ke sini. Oh, bawa ka dieu nanti sok bawa eta nanti cok atuh lagi ka ditu. Tuh geus kitu mah eta si Dugle teh manehanana init deui tah bari jeung katimpo tah kusak-kusak. Manehna teh bersihan sepatu tah anu pinuku leutak. Nyata nanti kuring teh ka dieu kitu ki nanti heula hayang ulin we gitu. Halah satu eta juragan teh jenengan teh juragan. Abdi. Oh, jadi eta kuring.
Nyata kuring teh anu disebutkeun mah kitunya eta kepada jalma masuk kan nyebutkeun Juragan Darta gitu. Di ditu di lembur Cicego kuring teh. Alah geningan mah tebih kitu eta kersar rumpangan jika saung butut kieu eta katenaki mangga atuh eta juragan kalebet juragan. Gitu cek si Aki bari jeung katempo manehanana dodongkoan tah. Sabab manehanana pernah ngadenge eta nu ngaranna Juragan Darta. Atuh alhamdulillah pisan eta non teh kersar rumpangeun ka dieu nya katenaki. Eta nyokot cai eta ka dieu eta kinan ya aya tamu gitu. Eta cek si Aki dina omongna. Atuh katingali tah anu ngaran disebutkeun si Kinan teh manehanana bari jeung mawa cai. Katingalana teh kana teko tah jeung kana gelas. Eta Juragan Darta dina waktu harita manehanana henteu ngicep mata simeuteun. Manehanana lir ibaratkeun patung meureunna tah waktu harita anu siga di hipnotis meureun. Mung dede mamanya ka jeung aya di hipnotis segala. Da pokona dina waktu harita eta Juragan Darta manehanana henteu ngicep saeutik-eutik acan. Da meureun tah naon anu diucapkeun ku si akang anu basadek meuli parete bener seperti kitu. Saha ieu eta teh Ki? Alah ieu teh nyata encuaki kitu ieu teh. Karek sababaraha bulan meureun kitu ka dieu na teh tah si eta teh si encuaki teh dibawa ka dieu kitu da salama di ditu kitu di naon lah di indungna ieu budak teh. Benernya ikulis naon anu dicapkeun ku tengah bohong gitu. Duh juragan, ya atuh bawakeun kemana juragan eta? Ya beras teh, eta bawa ka dieu we dugle sok sekalian. Kajerokeun we. Teu barang bawa je teh Ki, ieu teh ka dieu teh nganda. Naon teh? Aya nganjang we kitu abdi teh ka dieu kitu. Duh juragan, bawakeun ieu ke jero. Sok bawakeun ka jero. Atuh geus kitu mata eta dugle teh manehanana mawa eta beas ka jero. Bari jeung eta si dugle manehanana ge ngaleret jeung ningali deui. Dina waktu harita teh bener eta si dugle oge henteu ngicep sabab ningali eta si Kinan anu geulis kawanti-wanti. Tuh benernya bisa gitu anu disebutkeun eta ku si juragan yang namanya si Kinanti teh. Waduh walah cantiknya bener-bener ya anak teh lah si juragan mah sok nanti lah namun dikesayahkeun ya si eta teh si Kinantenya kebayang bener tuh saya buka pemajikan ya secantik ya. Aduh seperti apa ini, seperti Nabila Sakib ini. Hah bener ini si juragan mah kebetulan wae gitu. Tapi aduh sukan wae gitu si juragan ke saya teh nanti dikasihkan ke saya gitu. Gitu. Eta cek si dugle dina waktu hari teh manehanana ngalamun bari jeung teu ngicep teh. Alah. Sok atuh eta juragan eta nanti ngaleuteut atuh cai naon eta. Alah meni jeung barang bawa sagala nyanak naon eta teh. Eta kujang. Duh ya eta bah apalah. Jadi ini teh sama si juragan teh bawa iya gitu, bawa beras sama iya. Nggak tahu nih tadi teh dah beli di pasar sama si Manulang tadi teh. Yo saya yawe meren bawa di pasar.
Keraki eta teh. Ya, bener ini buat aki. Duh, alhamdulillah pisan atuh. Gitu. Eta cek si aki teh bari jeung manehna dugdag deg ta dina waktu harita teh sabab meureun atoh pisan meureunan bunga pisan ngan eta sikinan manehanana dina waktu harita ngan saukur rutret ka eta si Dugle pon kitu oge ka eta Juragan Darta. Keur gunteng na ngobrol eta Juragan Darta jeung eta si Aki torojol datang eta anu katinggalina geus nini-nini gadengan aya tamu eta nya tos lame eta tamu teh eta Juragan eta Jang yo nembe datang ke dia yo nini di mana nini nini mah biasa we di ditu teh eta di sawah gitu masuk atunya eta kalebat nya nah ada di tempat ini bakaran ieu gitu nanti kalalotor coba ninggal tempat anu bar anu tut ieu deui ieu teh akan baik dan ini nuhun pisan eta abi tos diangken kitu ku nini ku Aki kitu ku sadayana di dieu bade aya keresaheun naon atuh eta kaldari teh Juragan nini teh langsung nanya we kitu eta cek si nini bari jeung manehna can ngecageun aisana nata sabab manehna ngarasakeun heran gitu aya jalma anu kakara panggih datang ka imahna nya ieu mah kitu kuring teh lah aya wengke anu kudu dijelaskeun mah atawa anu kudu ku kuring dipenta bari jeung keur kitu eta Juragan Darta teh ngareret deui eta ka eta anu ngaranna sikinan teh si Dugle anu ngaleguk nginum cai anu dicicikeun tina teko nya kitu we nanti Aki teh gadek langsung naros we kitu eta ka Juragan teh bade aya naon kitu kersa rurumpaheun ka Aki teh bade aya peryogi naon kitu kersa rurumpaheun ka Aki teh teras bade aya maksad naon kitu ka Aki teh anu tepat kararieu teh kitu eta cek si Aki bari jeung katingali ta manehanana ngareret deui kana naon anu dibawana jadi kieu nya kuring oge sabenerna moal panjang lebar moal aya kata-kata anu diukir atawa moal aya kata-kata anu disumput salindungkeun moal aya kata-kata anu teu jujur sebab dina waktu ieu teh kuring jauh di perjalanan jadi kieu ki anu sabener-benerna
diri abdi datang kaya tempat aki nyata aya nu dimaksud jeung dituju. Abdi menang beja. Yen cenah di lembur Ciluhur teh aya wanoja anu gelis. Matak abdi nananyakeun di unggal perjalanan nyata bros gening bener gitunya. Yen ku abdi geus katingali. Tah abdi ayeuna rek jujur jeung terus terang ka aki. Yen abdi rek miharep ka incu aki. Ya teh incu aki pan. Nya mohon eta juragan ya teh incu aki gitu. Tah. Jadi anu miharep teh kieu. Ngan kuring rek jujur jeung terus terang ka aki. Yen abdi boga pamajikan 3. Si Mami anu di Paris. Terus si Badriah anu di Kamboja. Tah, anu jeung kuring mah nyata si Komala di ditu di Cicego. Tapi eta kuring erek miharep deui kitu lamun aya awewe anu daekeun. Eta ka kuring. Nyata lamun kudu terus terangkeun mah abdi miharep ka incu aki. Kadar eta ku harta bana tong kasieun. Da ku kuring ge moal tepikeun ka disusahkeun. Da ku kuring ge moal tepikeun ka teu disenangkeun. Sabab kuring lain sombong. Loba kitu harta kuring teh loba kelibuk. Ngan diri kuring ka mana eta mikeun. Ka mana eta neuneun. Harta bana kuring anu sakieu lobana. Tah, lamun incu aki dibikeun atawa di simpen atawa dibikeun atawa diserahkeun ka kuring, ku kuring rek disenangkeun. Halah eta juragan. Hanya ayaki mah kitu ngucapkeun syukur alhamdulillah kitu eta ka juragan anu tos kersa atawa anu tos miharep ka incu aki. Ngan da meureun aki oge moal mere keputusan gancang-gancang. Sabab anu jadi jenisna nyenta incu aki pun kieu oge eta pamajikan aki. Kudu we meureunan badami bisi hanas ku aki dimpekeun engke nu jadi incu aki nembungeun deh ngecewakeun ka eta juragan. Eta gitu. Nini abdi jauh-jauh datang ka dieu teh nyata aya nu dipikaharep. Dipikaharepna teh nyata incu Nini eta sikinan. Cing percaya eta ka kuring. Sabab
pemajikan kuring oge anu lain teu pernah kadenge aya papasihan atawa teu pernah aya pacogregan atau kakurangan asal nurut eta ka kuring kitu eta cek Juragan Darta manehanana teh panjang lebar tah ngajelaskeun naon anu pernah kaalamanana eta si Dugle dina waktu harita manehanana rutret tah ka eta si Kinan si Aki anu katingali ngeluk tungkul pon kitu oge eta si Nini pon kitu oge eta si Kinan dina waktu harita nganu ka denge sorana teh eta si Dugle we anu noroweco dina tena ngomong naon lah teh ngomong jorok teh ngomong jorang lah pokokna mah teh ngabayang-bayang kumaha gitu eta si Dugle teh Dugle mane mah cicing Dugle sia yang dicarekan ke Juragan Darta ulah pipilueun tuh bener ya Juragan ya tuh cantiknya bukan main ya tuh saya kalau dapat jodoh seperti kia si kayaknya tidak apa tuh lah sayang banget gitu cek si Dugle teh rejeng ayo si Dugle mah merong teu ngicep tah atuh si Kinan dina waktu harita manehna beuki ngeluk tungkul tah da meureun leuwih ting sieun ting kumaha gitu ting era tah aduh nah jadi gitunya nya aya eta mah kitu alhamdulillah pisan eta Juragan nanti Juragan atas kecap sareng ngucapkeun kitu Nini nuhun pisan kitu kersa rurumpah deui ya kata Nini nya meureunnan da kumaha lah bararingung kitu eta Nini teh sok sieun kitu bisi jeung bisi engkena tah atuh ai kitu mah nya keun we lah ayeuna mah sok Nini obrolkeun heula ka jinisna Kinan kumaha narima eta ka kuring Kinan kitu eta cek Juragan Darta si Kinan teu wani nempo tangan sakur Juragan Darta we anu merong bari jeung siga nu kumetap tah eta kumaha narima teh ka kuring kitu eta cek Juragan Darta teh atuh si Kinan teh beuki murengkeun reuwas meureunnan ku ucapanna Juragan Darta ngomong kitu tapi kuring kieu kuring moal maksa nya ngan kuring minta jawabanana anu jujur jeung bener pun kitu oge eta Aki kuring minta jawaban ti Aki nyato Juragan ai walarana mah pangitan moal tiasa ayeuna kitu sebab nyada kedah di badamikeun heula kitu antawis eta Encu Aki sareng meureun eta Nini kitu aya Aki mah nya alhamdulillah pisan kitu Juragan satacana oge kitu eta non teh ku Aki mah ditampi kitu syukur atuh ai kitu mah ngan eta non teh kuring moal lila-lila deui kitu eta cek Juragan Darta bari jeung manehanana teh ngaleret kana jam nata di waktu harita teh jadi kuring moal lila-lila gitu di dieu teh sebab ku perjalanan jauh gitu ngan engke isuk eta kuring ka dieu deui nyata
erek neang jawaban kitu eta cik Juragan Darta. Bari jeung manehanana teh ngenyot di eta padudanana. Tangah kaluhur ningali erang-erang anu pada carang. Nyato eta segata juragan atau eta Kang eta ngaleueut heula eta naon atunya sok atuh eta buka dugle atuh tanu pamawa teh kitu tah eta cik Juragan Darta bari jeung manehanana mukakeun eta bawa-bawaanan ata dina waktu harita teh. Jadi kitunya kuring oge lain kuna naon kitu betah nama betah kitu di dieu teh kan keun we isuk atau paget isuk eta kuring ka dieu deui nyata dek neang kabar ka dieu nyatu eta juragan atur nuhun pisan nya abdi kitu eta abah kitu juragan tos kerasa ka dieu kitu mugi we naon anu dimaksud ku juragan teh cing laksana gitu sareng naon anu dituju ku juragan teh cing janten kana koyong juragan teh gitu eta cek si Aki jawabanana. Duh juragan saya mah petah kene juragan gak mau pulang di sini we montong balik mana manduk leman ka ditu sebab nanti pan erek eta nanti rek aya pigawieun kitu di lemur mana tak manti heula ta dugle. Duh juragan saya mah gak mau man balik mana teh kunaon gitu eta cik Juragan Darta katinggalina teh si dugle mata betaheun. Duh juragan kalau eta mah tuh juragannya pulang sendiri. Montong si aman balik ka ditu mane masuk eta arares aman burukeun. Kitu eta cik Juragan Darta. Bari ngaliata si dugle teh manehna teng ngadar naon da anu dibuka bukatina eta teh nyaton sok eta jangan telat tuh. Nyata diaki metaya naon-naon meureunnan. Ngan omatnya eta ki bejakeun takinan kitu geningnya eta cek kuring naon anu dimaksud ku kuring teh mugi we takinan nampi kitu ta ka kuring nyata juragan eta ku abdi di waler nanti di nantelat di etakeun kitu ke ku Aki di obrolkeun diomongkeun atuh eta sikinan teh dina waktu hari tangan sakur imut ngagelenyu bari jeung ngareret ka eta Juragan Darta. Juragan Darta henteu wasa tah manehanana sabab ningali eta sikinan anu imut ngagelenyu. Atuh Juragan Darta teh ngusap ada tah dina waktu harita teh bari jeung teuing naon ngomong dina jeur hatena. Atuh geus kitu mah eta Juragan Darta manehanana bari jeung salam tah kasih Aki salam tempel tah asin ini salam tempel pon kitu ake eta kasikinan salam tempel teh prilapisan bari jeung sikinan oge rada mureng ke tangan waktu harita dipaksa
eta ku Juragan Darta teh. Atuh, alhamdulillah tuh Juragan atur nuhun pisan ya. Nya ya nuhun pisan eta Juragan eta abdi pasti paparieunkeun. Kitu eta cek sinini oge. Bikinan mah tadi waktu harita teu wani ngomong sakemek-kemek acan tah manehanana bari jeung nampanan eta anu disalam tempelkeun. Teuing lah teuing naon nu disalam tempelkeun teh teuing amplop kosong teuing naon da di jerona teh teuing rang daun anda katingali merekis kitu tah anu ditempelkeun ka sikinan mah ku Juragan Darta teh. Atuh Juragan Darta teh bari jeung nyebut kedek balik teh diuk deui tah dina waktu harita teh teuing meureun betah keneh meureunan. Atuh ge kitu mah eta hidup le nyamperkeun deui. Aduh, Juragan ayo atuh Juragan kan kata Juragan mau pulang. Oh engke heula dukle. Nyatung ke heula tuh kejang tong wakarurusuhan. Tuh kan kata Juragan teh mau ada kerjaan. Nya etanya kitu we ki. Abdi lain kurang sono gitu ngan. Lamun aya anu lain gitu ka dieu ulah ka ditarima. Salain ti eta kuring. Eta kuring isukan ka dieu deui gitu. Sebab kuring aya pangabutuh heula ayeuna mah nyata aya pegawieun. Atuh geus kitu mah eta Juragan Darta dina waktu harita ngaleos bari jeung mawa hate anu berat. Pun kitu oge eta si Dugle eta panehanana anu ngaleos bari jeung tuh nih eta Aki terus Neng yo saya mau pulang dulu gitu. Assalamualaikum. Wah tuh, waalaikumsalam eta kujang lain kewe ta tuh jang mah di dieu. Iulah bawa balik bisi ngaganggu. Gitu itu cek Juragan Darta. Sudah nasib cintaku. Sakencelingna eta Juragan Darta di imahna si Aki. Manehanana atawa si Aki jeung si Nini cinggararendeng ngomongkeun bari jeung manehanana rutret kana naon anu dibawana. Pun kitu oge eta sikinan dina waktu harita manehanana rutret nempuan kana naon anu dibawana. Rasa bungah dina hatena dina waktu harita rasa sieun oge hatena dina waktu harita. Sabab jalma anu kakara datang rebo ku babawaan. Mata atuh dina waktu harita eta si Aki ngomong. Hanom teh tamu nu anyar datang kieu ngarasakeun bunga ongko kitu sieun ongko eta kinan Nini manehna barang bawai sakilobana jeung eta teh naon kinan cing tempo dina amplop teh eta Nini tempo naon eta nu dina amplop teh
rada sieun jeung sieun Gitu eta cek si Aki. Barang dibuka teh eta kusikinan dina amplop duit anu sakitu lobana. alah astagfirullahaladzim duit jeung eta teh kinan sakitu lobana kita cing tempon ini anu di ini oh eta geuning ini duit teh nu di ini oge alah oh ieu ge duit sakilo lobana astagfirullahaladzim Aki mah keung Gitu eta cek si Aki. Bari jeung nyebut keung teh atoh meureun si Aki mah daheun teu boga udud gitu. Teng deuk meuli udud meureun. lah apa aja ya Ki ya nuntut teu boga udud ya Ki ya Dasar Aki. alah jadi gitu atan ini geuning tadi naon anu dicapkeun ku juragan teh tadi teh ini bisa nyaoma juragan Darta teh kinan di lembur Ciceko Aki pernah ngadengi gitu manehna teh di lembur beungar cikud ngan teh pamajikanna teh 3 gitu Lain ku dadaun gitu Aki da ini mah teu nyaho gitu ujung pohon dah gitu tadi tengah denge geus tengah-tengah jadi kumaha caritana teh teh. jadi kieu tan ini bisa teh nyaomanya jadi eta juragan Darta teh cenah kadirna teh nanti nyup curug nanti beja jeung cenah urang teh boga incu cenah geulis pisan teuing ai bejana mah teuing ti saha ngan eta juragan Darta teh ngomong cenah manehna teh rek lah disebutkeun rek ngawin kita teh kasikinan teh ayeuna teh Aki nanyakeun eta kinan kumaha eta maneh dek di pikarep ku juragan Darta kitu nah kira-kira daek eta kinan hanya cik Aki mending daek eta kinan beungar eta teh ngara Aki eupan nyawa sorangan Aki teu mampu kitu keur kayang jadi maneh Ai ku kitu nambaongan sok sieun jeung bisi we kitu eta manehna mamaksa lamun ka anak eta kuring eta teh kancu urang eta Ki kitu eta jawabanana. Cek si Nini. Cag atuh papiarsa sadayana dongeng juragan Darta ieu urang duwikeun ka palidi heula. Mang Dede ieu sapara kanca sanes kirang sono ieu. Mong waktosna ieu anu eta nu tos teu nyekapan deui. Hatur nuhun pisan kanu tos ngiring ngarojong. Ulah hilapnya ya subkiper cenah dongeng juragan Darta teh tekan lonceng supaya aya deui dongeng-dongeng anu sanesna. Mohon atur nuhun pisan atuh pamirsa sadayana anu tos ngiring ngarojong. Mang Dede amit mundur amit mungkur. Cag. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mios.